Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah loba jelema nu muriang parah, dokter ieu ahli hikmat ieu kiai ieu teu cager-cager. Nah meureun aya sesuatu di dirina sedekah jadi cager. Teu saeutik teh jelema nu kos kitu. Entah tadi da ieu pusing bae boga permasalahan teh anggeus pusing bae. Geus ka dieu geus ka ditu geus wirid itu tapi tetep bae pusing bae. Sedekah cager. Urang mah teu percaya sih. Cenah kiai ya kunaon hiji awak ge galuse bae aju. Nomor kadua puyeng bae. Penyakit ka dokter mah geus cek dokter eueuh panyakitan geus dirongsen sagala geus di USG. Di USG masih mah atuh meureun hamil. Geus ada kiai. Ieu tentu teu cager-cager obat. Oh, geus bae atuh geus kitu mah sedekah. Sedekah ya geus sedekah. Insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ke didoakeun lah. Datang ai dihareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya. Kunaon? Aing mental jampe ka nyana, minta didoakeun kita sedekah. Dasarna teh mah kiai bloon. Kita sedekah teh bloon. Bedak ya Allah ya Rabbi. Aya jelema pelit kan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur. Ingat ka dongeng Abah bae. Dongeng Abah teh akan aya jelema boga gudang barang. Sok dipalingan bae ku jelema teh. Geus ka ahli hikmat, geus make herder geus dipalingan keneh bae. Tah, ieu kumaha ieu carana bebejakan ka Abah. Kiai jadi ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dinya dipalingan teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi geus bake centeng, satpam, herder tapi tetep bae maling bisaan jasa cagen. Geus eueuh deui kos kitu mah ulah deui cara sedekah bae. Sedekahna ka dinya bae ka urang dinya. Sedekahan ge insyaallah mah. Toh kiai kurang kumaha cenah. Ih hayu geura ge. Sedekahan insyaallah mah dilaksanakeun da kunyana sedekah. Kayak saminggu deui ka dinya sedekah. Bener bae, hebat. Nah, jelema datang dah tuh. Dek maling sianya. Dek maling nu pahajinya. Ya, goblok. Lamun sia dek maling, ya aing padahal dihanteun naon henteu. Padahal mah ngadibereji samsu doang. Tapi kan kabeuli eta jelema. Awas ya, geura maling nu pahaji, ya aing kalang dadana dititah henteu naon henteu ta sedekah teh manjur tah. Manjur tah. Mah kabur atuh deuk maling teh. Meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh. Sia deuk ka mana sia lontar-lontor kadinya. Deuk naik sia ka luhur, jalan tukang. Deuk malingnya. Goblok sia. Yo. Ye aing tatanggana ye. Lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna. Ye, cak pemalingan pun jadi kos kieu tuh ye. Tuh, eta gara-gara sedekah. Coba lamun teu sedekah, sia deuk ka mana maling, paling habak. Ye, eta sedekah teh kos kitu. Paling enggak tanggung jawab aing geus. Emang kunaon si pelit. Eta sedekah teh nyat paman sorangan. Eta Abah teh dongeng Abah teh bojah kaharti kan urang ku logika ka kaharti. Lamun pelit eta besok inget ka dongeng Gus Dur deui bae. Ada Gus kiai keur di pondokna teh kan keur di pondokna teh nyana babarengan ku ari geus masing-masing di imah. Ku ari silaturahmi kan hangat tah. Papada geus jadi kiai. Barotang pelukan. Alhamdulillah. Kumaha carita anu alhamdulillah dan urang beuk samagahan ngaji kieu. Geus wah usul ka balik cenah. Mun naon karang meuli hulumbe. Langsung diopor masa kalia. Dah diangsongkeun ka dinya 2 fulumbe 2. Dahar bareng kan santrina teh neulekeun memangnya hulu beak gitu kan. Santri nu mawaanana pasti ceuk ceuli da wae.
kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok ayo dar oh itu polona bungruna cek eta ieu inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu tahar gua ngobrol deui terus teh cenah ngomong ceulina mah moal di dahar geureun nya bagian urang mawaan geus kayak ngobrol tuh endahan nawaran teh ceulina cenah aduh cak santri ditawarkeun ceuli dah heuh urang himpuk kira bener beak deh ceulina geus bae tempel badi teh kan teh loba ieu loba dagingannya meureun daging eta mah henteu tah ieu teh daging teh dibelahkeun dibalikeun deh cak santri teh beak tabah hujan urang ge nyana di luar sini toel goblok cantik tolol di ongkoh sini toel urang teh kebagian sakit geus diintip baru uprek teh atuh dahar sono pantah mah dahar sono babaturan di pondok atuh bari kejar di kiai datang ka dinya lain sadahar-daharna pantah mah sono gembul atuh sono mah pan dahar nyanang harewas letahna mah moal kan cek ya berarti urang kebagian letah urang dua sepatu geus kikiran we ye sepatu dibukakeun dikitukeun tah letahna tah lagi ditarik cak santri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang. Aduh, orang kebagian caina. Caina diangkat. Aduh, nasi. Tah, Gus Dur mah lain naon. Nyana mah kos kitu tah. Di tukang kumaha teh cak santrina, dasar kiai parlit cenah teh. Murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit. Eta pan murid ka guruna eta. Di parlit kabeh ge cenah. Beak kabeh jeung cai-caina teh cenah teh. Tah eta Gus Dur bisaan. Murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae. Kurasaan pelit jadi teu ngadoakeun bagus. Tah mantap ge. Ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jan mawaanan. Yo urang lamun ngadahar kadu teh teh ulah deuk beagun ka abah ieu bapan si eta mah. Si eta mah jurig ge ngadoakeun teu beres. Jurig ngadoakeun teu beres. Tah mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh tek uga ledeg gitu. Ujak aingan sakali cak meng. Itu datang ke kuari, larang sadang hirup nanya kok sih. Jangan baturan setik-setik acan. Wayana. Geus satu urang mun kado tah. Oh, ieu nu mawaan saha ieu? 3-4 nyamplung mah bikeun. Urang ngadahar ulu embe. Oh atuh ai letah-letah nama bikeun. Itu bawaan tah ka ditu tah. Aya keneh. Pan bawaan keneh nyana geuna. Pelit ceuk teh. Ta eta. Jadi eta sodakoh teh sodakoh masya Allah nyat paman urang sodakoh nyat paman urang kan jadi kumaha ge b eta kodongeng Ki Asad kan Ki Asad eta kapan murid ke Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal. Wah bebejana kan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai atuh urusan sendal makan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh gimana teh bebeja ka kiai bae jadi kudu leungit sendal ieu mangkana ieu di lokasi kiai cak cenah teh nu kumaha ieu cak kiai teh puai ge leungit goblok sia kunaon bebeja ka aing atuh tapi kan teu kitu kiai mah tetep cak cenah ke urang tarekaan lah urang tarekan ngintip ieu ngintip itu tetep di palingan keneh wah deui cek asan teh gengna ku aing kudu aya geng di dieu geng pamalingan ari panggil bade bere rokok teh panggil deui bere rokok deui bere duit kadang-kadang cek geng teh bager amat teh kiainya masyaallah ngomongnya nih kiai barangkali ada kerjaan buat saya enggak ada lah. Kalau mau mah tuh, kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal, coba di situ. Jadi satpam dah, nggak usah sholat Jumat dah, situ mah dah. Dan pamim aja dah, kira-kira. Udah tenang, nyana nggak rasa bunga kan, menang mandat ti kiai. Paling gendong maling anak buah aing, kira-kira. Tah,
jadi satpamnya anak didinya atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh aman kunaon eta Ji Samsu doa bere aman Masya Allah kebelah dia sajumah 2 jumah 3 jumah nyana kieu bae di hareupeun masjid jadi satpam nyana mikir sorangan cek nyana di satpaman kan lain kiai bae tukang beca tukang toge tukang manja aing eleh punya anak aing sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ya aing mikir sorangan nyana mikir sorangan akhirnya kan nyana bebeja ka kiai hei saya sekarang mau sholat Jumat itu ntar sendal siapa yang nyatpamin cek Hasan teh udah nggak usah cek teh sekalian situ beblokot dah ya enggak saya mau sholat Jumat Pak Kiai ntar sendal siapa ntar banyak yang maling lagi ntar ada anak buah saya dah iya terserah kalau gitu mandat kasih siapa kasih anak buah dia aja dengan anak buah lu gua mau sholat Jumat nih bos mau sholat Jumat iya atuh gak jadi geng lagi bos masa geng sholat Jumat jangan banyak omong loh udah awas tuh ya sendal gua tuh awas yang terutama sendal gua ya sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah awas loh ya kalau kedengeran ada yang kecolongan lu yang gua babet waduh akhirnya si geng sholat ya sholat Jumat Allah Akbar biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat cak itu anu ditita teh aing teh kapan geng kene emangnya aing titah nyat paman sendal geng aing goblok meureun atuh aing maning salat Jumat cek cenah teh dari barakos kieu mah enggak saya salat Jumat tapi jaga geng gua mau salat Jumat entar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong jago kita sial biasaan ke Hasan eta mah soal mata waliullah eta Hasan mah atuh salat Jumat kabeh cek kiai teh ntar kalau pada sholat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin enggak lah udah enggak akan hilang emang kan kiai dah kayak nyahoun ieu padahal mah enggak ada dijamin dah sama saya dah geus nyahoun cak kiai sia ieu eta lawan ieu keur carita sedekah ieu nu kaharti ku urang bae ku kaharti ku urang bae sedekah je nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae asal ka masjid lagi sendal asal ka masjid bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus kilir teh bae emang kunaon sendal leungit deui bae cenah aju kunaon teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh ka bawa ka Mekah atuh ai kula makan merean sendal atuh itu anakan sendal anakan kok jadi 2 ya sendal tuh jadi 3 sendal Masya Allah heran ini kerjaan abah baik kerjaan abah Mekah babarengan sekeluarga kabeh ajo pan baheula mah di luarin Masjidil Haram aya paranti sendal diasukeun ke plastik ditalian ulah nu nalianana sekeluarga kabeh bareng nu sejen-sejen lah dihijikeun tendeun di dinya beres urang keluar dibuka terobah eta teh terobah plastik nah eta talina ge kos kitu jakola buka eueuh hiji padahal eueuh eta teu kaharti eta ge teu malaikat menyulusup ka jero bisan abah seuri bae abah seuri tah ngomong bejakeun lah sia deui ke sedekah teh Masya Allah luar biasa bedas sedekah mah encan di akhirat tiba heula di dunia bae tah bedas sedekah nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna cokot jadikan sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqa biha ku Kangjeng Nabi disedekahkeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum
lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan, ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatuh, ngajadikeun tenang. Sebab naon? Ku doa Kangjeng Nabi teh biqabuli taubatihim, diterima tobatna endeu kumaha teu senang. Wallahu sami'un, Gusti Allah maha ngarungu, alimun maha uninga. Kajenteung kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa, ai urang babalik ba Allah maha uninga, maha ngarungu. Ulah sieun rahmat Allah mah gede. Diak babari hayang ditarima tobat teh urang teh beda-beda jalana hungkul, aya nu ku ngaji, aya nu ku sedekah, aya anu ku bantuan, aya anu terus betafakur. Allah nyieun jalan bagi jelema anu endek ditarima tobatna beda-beda. Aya anu geus kieu bela aing geus moal ka mamana, aing ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah, eta teh jalan tobat. Anu dibere daek manahanana hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat, jalan tobat. Aya anu hayelah aing keur ngora ieu da harta aing loba, ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen teh bisa sedekah jalan tobat, macem-macem jalan tobat. Masya Allah. Aya anu tengah haja, aya anu tobat tengah haja. Tengah haja tobat teh tengah haja. Ongkos kieu. Aya kiai kitu diundang muludan. Kiai diundang muludan. Diharapnya numpakna kieu dibuka kopiahna. Ngaranna aja tuh bari nyantai we. 9 sampai 10 lah lewat kota. Barang datang ke lampu merah. Aya WTS. Pak, bos, boleh nggak saya ikut? Boleh, katanya teh. Naik. Ya, naik ya kajero. Barangkali bapak butuh teman semalam ini, saya siap untuk menemani bapak. Oke. Kiaina hebat ya. Kiaina potongan pudoli meureun ieu mah ya. Oke, jadi teh. Ayo. Ngobrol di mana nanti kita malam ini cik mana ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa. Aju kiai nama pakai kopiah apa maju pakai sorban jejak wetes ji banyak kiai salah aing cek ini bapak kiai ya mungkin nggak saya turun aja di sini turun nggak boleh temenin saya sampai semalam ini nggak cek turun aja turun jangan. Pakai mau kemana? Muludan. Ya saya turun aja. WTS ke bawah. Di jalan kayak saya turun. Jangan ikut aja muludan. Ntar habis muludan baru kita cari hotel. Enggak. Kayaknya jihate namanya kiai ke hotel. Enggak saya turun sini. Jangan. Udah ikut aja muludan dulu, ikut dulu. Saya kan nggak pakai jilbab, saya pinjemin ntar. Gampang jilbab mah, sorban saya juga bisa. Geus geter-geter wetes je, salaing muludan. Datang ke tempat muludan, atuh kiai teh kan nginjem. Bu sini, kenapa? Ieu nginjem heula jilbab ye, ibu nyai tinggalin jilbabna. Oh iya, dibere kok ya. Tuh pakai jilbab. Waduh, waktu wetes kan gesadang dan wetes cambrok nyawa saya cambrok atuh pakai jilbab kabaran ada gelis WTS nah bajuna rada rapi yes. turun kiai na pajar pemajikan kiai kan boh disambut nyana diciuman ulu bulak balik ibu kiai maksudnya ibu kiai alhamdulillah jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini kiai senyum baik kiai ya akan gusyata lagu di forum bawah lah itu kan bisa tempatnya ibunya ini dalam aja iya dalam
di jero antri jelema nu salaman tinggal WTS kieu. Aduh aing jadi kos kieu cak cenah ieu. Sial kiai goblok cak cenah. Dina hatena atuh terus we atuh ngaranna ge ibu kiai atuh dihormat atuh. Bo segala susu segala kopi kanaon kahayang tapi nyana teu jembar. Lantaran hatena kan lain muludan jana mah. Aing jadi kos kieu cak cenah. Terus bae dihormat muludan lah biasa. Kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak ceurik nyana dinya. Terus ieu na ditoel ku jamaah. Ibunya kok nangis. Kunaon nangis? Teu nanaon. Sedih ibu nyai sedih. Ngadengi suami ngomong kos gitu sedih. Ya Allah ya Rabbi, atuh kabeh ge tanu hadir di dinya ceurik. Neung ceurikan ibu nyai. Ceurik kabehan. Masyaallah salokasi eta ceurik kabehan. Ini di luar kunaon sih carerik ibu nyai nanganekeun suamina ceurik atuh mah nya cenah urang teh ceurik deui bapak. Masyaallah tinggal eta WTS mah bingung goblok cek nya teh aing diceng-ceurikan ku kabehan. Selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja cek nya teh enggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih cek kiai udah ya pakai nyai cek nya teh bagi kasinggung bae nya nah. Oh unduk naik ka mobil geus usah salaman ka nyana bat datang ka jero kieu terus mau turun di mana cek kiai teh ikut. Jangan ikut cek kiai. Di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurun ke tadi yang turun diulah. Kuari mah dek turun bungen. Wah bahaya cek kiai. Cek kiai nya WTS di pan. Waduh atuh. Akhirnya dia omongan saya itu menang mah cek nya tetep kuda turun bae. Turun diberi berkat bere deh duit ala kadar gitu. Balik ceri WTS kieu baiknya ada di markas jana. Kalau bari tipe 3 daharan cau berkat sanggup berkat terus ya neuleuh nya dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh. Ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu cek nya aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS dicariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek nya teh eta aing pajar ibu kiai geus detik ieu aing rek tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadenge pantat ceramahna ceramah kieu di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan masyaallah karim jauh jeung kahirupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai demen teh ke goda kiai kabablasan sia tambah deres kiai du digoda ana wali harus modal si eta. Itu jangan hayang digoda. Masya Allah. Tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikian deh ya Allah ya Rabb. Ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sodakohan dibere berkat. Sodako eta haju beda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge
Ye atuh caunang muludan makan lain deh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Eta kan asup kacau. Atuh kan aya sinar asup ka dinya set. Aju didaharkan ke urang, masya Allah seger. Daharkan ke anak urang, seger anak urang. Be, anak urang isuk-isuk, ya Nabi salam, ya Rasul. Hei, siapa yang Nabi salam? Emang ngilu muludan henteu cek cenah. Kok kasurupan ya Nabi salam? Sau. Kasurupannya Nabi salam teh budak penang berkat. Manfaatna. Geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu. Tah manfaatna, masya Allah. Ay anak nak kasurupan, ya Nabi salamnya Nabi saya. Ay bapana tas mulu dan teu subuh. Niatna teu beres. Tah ieu sedekah, kerja bab sedekah. Kamanfaatanna masya Allah. Ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi. Geng. Anu di berean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat. Neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekah. Anak urang ge lunakna ge geura ge di berean. Saya tak bah cenah hayang meuli HP, beuli tah ku sia. Boleh careka. Geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia. Beuli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia. Antingkeun di celisia beli deui tah irung HP-an kayaknya kieu aing we cenah mabok HP ya mah ya mah abah aing cenah bangun marahin amat lah geus moal mabok HP tuh daripada dicarekan mending belean aya ieu belean masyaallah kari loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh nya tanya kos boga beungeut teh insyaallah. Ya Allah ulah dimarahan coba isuk sekali deui neng balik neng ya ngaca ya Allah masyaallah ulah yes beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu bijakeun dipepen gitu. Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen mana pen pondok teu di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran di kadaharan cokot kan beneran 3 poe jeruk 5 kilo 10 Assalamualaikum teh saya di pepen naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak nya ge ya Allah ya Rabbi lewat gaya neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu tah geus aya soran kan ku hari mah nah pokoknya aku bajingan mau benang main naon ge sodako maksudna keur carita sodako awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh beusi deui ka mamana pake bae kitu Gus pake bejakeun ka ditu tutur Assalamualaikum nanda motor tisa dipepen maksudna naon beusi deui ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu tah kuncina tah STNK-na nya lagi kan kieu bageur amatnya bageur ai beungeut teu sabaraha cenah bageur tah kan boges gitu tah itu kasep tapi cak ngejat kurang bageur tapi si mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang tapi bageur tah mulai gitu nggak panggil neng di mana pabrik emang mah mana sih nuju kenal itu dah ya tah stek and jeep garana tuh mulai guys
diantarkan ku nya Assalamualaikum salam ieu naon antarkeun motor pake bae sudah sieun kana tuh pokona malah laki mah pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sedekah babari jasa geus ka ditu na memasrahkeun diri anu tadina urang ngudag jana ku ari mah nyana ngudag urang kuna teh sedekah nu tadina daekeun bisa jadi teu daekeun tadina urang geus aya jalinan I love you cinta panas ahmarana geus panjang panas ka tiba-tiba ku ari jadi kos kieu ye horenganan kurang sedekah baheula makan disebutna mahugi sedekah keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi sedekah eta ge sedekah juring ieu keur carita bab sedekah jadi ngaleuleuskeun hate masyaallah belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha dongeng sedekah mah geng bisa jadi tobat WTS bisa jadi tobat disodakohan kos gitu kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodakoh mah bisa jadi luluh polisi galak ka urang sodakohan ku urang kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep sejuta kali urang boga kasalahan moal daekeun angkep kajian kumaha ge urang teu make helm aya polisi di ditu ye sia sudah teh saha kitu ulah kitu atuh di hareupeun aing mah dadah moal daekeun geus sedekah alhamdulillah ieu keur carita asli da khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha oh eta mah urang anu sedekah muludan di masyarakat kanyahoan Mang Haji Pendi cenah kunaon sedekah mulut teh lain nyokotan sedekah nu benci da lain saurang salembur tapi lamun urang sedekah Mang Haji Pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho bahelan nyokot salembur nyahoan kabeh dementak eta nyana ku ari kos kitu teh salembur nyahoan kabeh kos kitu naon cenah kos kitu pokona mah eta salembur jalan eta sedekah bedas sedekah ya Allah bedas sedekah lain naon gitu ngaranna lain leutik-leutik bedas duniana akhiratna bedas jas di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiiseun amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sedekah bisa katulungan anakku sedekah mait ya Allah ya Rabbi bedas jasa sedekah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi shalli alaihi doakeun ku anjeun Muhammad sebab doa anjeun teh sakandulahum nyieun katentreman katumaninan ya Allah wallahu sami'un alim alam ya'lamu anna yaqbalu taubata an ibadi apakah tenyarawan geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobat ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun geus dibejaan ti jem 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim tur ulas asih ka hambana
memantak di dia istifham li takrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngageurakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah dibere babari sedekah sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet jang diri urang sedekahan diri urang sedekahan indung bapak urang sedekahan dulur-dulur urang abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala yakni surga Allah melalui sedekah urang bi barokati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhul hadis. Tawi kilaiki iku fikih hadis. Hiji masyru'iyatu shalah 'alal maitati. Tawi kang awal iku den surat ada lain. Pas. Ayeuna naon? Utawi kang kabing awal iku jawazul halafi walange sumpah birun istihlafin kalawal ngaranana amri sumpah litakidil amri waki karena ngukuhakan perkara kang tuniba menang sumpah tanpa dipenta deui lamun benernya ho untuk nguatan perkara anu terjadi langsung tandang tanpa dipenta heula abe selesai permasalahan. Wikang kaping done jawazu shalah iku nange nyolati ala janazati fil masjid ing atase janazah ing dalam masjid menang nyolateun mayit di masjid padahal bangke maupun aya bangke reungit ge kudu dikaluarkeun di masjid geus aya bangke bangsat eta cek urang Melayu cek urang mah tumbila bangsat eta nu mentek dijuluki bangsat lantaran mun nyocot tilok bebeja entek bangsat. Kurangnya lamun aya naon bangsat sia. Jadi berarti tumbila sia. Wabihilan kalawan jawazu shalah qala Syafi'i wa jazaba Imam Syafi'i wa Ahmadulan Imam Ahmad. Wa karaha walikalan ngamakruh kadzalika imang kono shalah alal janazah fil masjid. Sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah wa Malikun lan Imam Malik. Ilmasyuri anhu ing dalam kaul kang masyhur anhu saking Abu Hanifah lan Malik. Istadalalan amri ngadalilan ya Abu Hanifah lan Malik bi hadis Abi Hurairah kalawan hadis Abi Hurairah. Entek jengenaeun urang lamun bisa maca kitab ngobrol teh kudu jeung sasaha jeung kitab bae ngobrol teh nyaho urang informasi. Mondok mantek itu sararia abe bisa ngobrol jeung kitab ngenehkeun gara ngobrol jeung kitab mah sabaris gajuh bae teu betah ngobrol jeung kitab mah sasaha ge nu betah tapi lamun ngobrol jeung nu biwirna bareng masyaallah poho kadahar poho kang mujianana mah tetep bae jeung urang berbes mareudang man shalla ala janazatin bil masjid utawi sapa wong
kunyolati yaziman hingga tasya jenazah ing dalam masjid fala syai'a lahu maka ora sawiji ku maujud lahu kadue man kitulah cenah wa isnaduhu dhaifun lan utawi isnad hadis iku kang dhaif cuman isnadna eta dhaif liana fihi salihun kena zadune iku tetep ing dalam hadis apaki soleh eta maula dawamah yang dadi peperdekaan dawamah kamana soalaihi Ahmadu kaya barang kang nasu ing atas mazhab Imam Ahmad soleh nu status maula dawamah untuk bisa dipertanggungjawabkeun ucapan anak setiap hadis tu keluar di anjeunna eta dhaif sebab kurang jujur jelemana. Itulah ceritaan hadis orang yang munaya informasi dia adalah jelemana. Woi, dicikupai jelema gelis jasa. Tada adalah jelemana nu nyaritana potongan kumaha. Namun memang bener potongan nu jujur nu adil jeung nu nyaho kagelis deui. Ukuran gelisnya nada kos kumaha lantaran aya jelema asal lenggik wae gelis cekna genteng hidung deh eta teh ulah dipercaya kos itu atau jelema tukang kawin nanti nyawon ka gelis sepenting mah liangan deui nya beres tukang kawin nu jreg pamajikanana nyana opat urang hiji atuh menangan urang. Aduh, menang loba doang jang naon tuh kalau gitu. Raribet lah pokoknya. Maning nu hiji tapi ngetrik, masya Allah. Wa qad shalla Umaru ala Abi Bakrin bil masjid lan tebenyalati. Sapa Sayyidina Umar ing atas Abi Bakar ing dalam masjid wa shalla sahibun ala Umar fil masjid. Lan nyoleti sabaki sahib ing atas Sayyidina Umar ing dalam masjid ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pupus nyalatin Sayyidina Umar di masjid. Ika Sayyidina Umar pupus disolatin ku para sahabat di antara anu bertindak selaku imam adalah Suhaib di masjid zarwa baik masalah. Gitu. An Abdurrahman wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi darubnil farid lan ikut tegadu Allahu taupuhane ki ibnil faridi radhiyallahu anhu muga-muga nilar bendu safa Allah anhu saking ibnil farid ayat gulu sekira ngucap ya ibnil farid ing lafaz wala takum mimman tayasathu durusuhu bi'aithu istaqallat aqluhu wastanafarat fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Jadi kiai ge sok nyanyi nyanyina aya aturanana make not balok. Aya paranti-paranti nah tuh urang lamun endek ngalagu make bahar-bahar naon. Nah mentek lamun aya jelema nyanyi keluar betina baharna modal mulu dan suka nyahoan. Padahal tola al-badru alaina badrun macana jika ahli sihir mah orang ngomongnya badrun aya alif laman tanya
lamun urang nanti ahli bahar mah pasti macan tala'al badru alaina. Tapi ku ahli bahar mah lain. Tala'al badrun ala. Oh, itu mana ke ngararaji sih atuh. Ih, wah. Tegak jibat. Masya Allah, nginahin orang boga patokan-patokan sebab asyiru fi babti syair siiran mah kumaha beteng nu nyairkeun bae kumaha oma irama bae begadang jangan begadang tuh kumanya bae aduh Gusti Allah nah kumaha nu nyeuna siiran mah tuh jadi turutan ku urang atuh moal beres iya Fasama warana qalilmun yaduquan madariki goyatil uquli salima bisa disundakeun teh baharna Paulun Mafailun, mafailun. Haji Fendi sama. Aduh. Atuh ayah, mendak Haji Fendi sok salahan tuh dukanya hoa. Gaya notna di dinya na salah tuh budak dah. Kajian gue kumaha aja, menang niru doang. Atuh ayah. Paulun, mafailun, oleng nang. Aduh, aing mah ngabibita siapa bukan saya ngaji gitu maksudnya. Nah, aing ngaji masa ya oh berarti Sunda ge akur sini. Tuh. Walau takulan ngajana sirami mani kuteta saking wong baya satu kang nyenangkeun ing manurusuh apa pirang-pirang terusan nikmat. Yesus takolat kalawan sakira nungelani aku akaleman lasana farot lan narima min ya akalu kasama bagai ku tetap ing dalam kene-kene bangunan istakolat aku wasana farot waro anakling dalam zaburin nakling ngali ilmu nutawi ilmu yaduku kang ngetrok-ngetrok ilmu nan madariki goyatil ukuli salimah saking pirang-pirang nemu ing sakehe katoging pirang-pirang akal kang salamet kagadalago edahu mini wa anni aghadahu wa nafsi kanat min ata'in mumaddadah manadalagadahu Pak sirahun ilmu saking isun wa anilan saking isun agadahu ngalam sirahun ilmu nafsi lan utawi awaking isun kanati ku ya nafsi Memadatan iku memadatan iku kang den dawakeun minapain saking pawewe wa idza tanazat lan tatkala manggon ila alimil hikmati maring wong kang weruh ing ilmu hikmah wa huwa alimu tasri lan utaya alimul hikmah iku wong kang weruh ing nyara wajadda maka bakal nemu sira azurupa ing pirang-pirang wawadan mutafawiyatan ingkang nerima beda-beda pisarapi wal uluwi ing dalam mulia lan luhur ala hasabi mazruf fatihah ing atas yang hitung-hitung sakeekang dan wadahan dening zuruf asbahan kana tau azimatan wa azminatan wa amkinatan iku pirang-pirang raga iku pirang-pirang jisim kana tanaya zuruf atau pirang-pirang masa atau pirang-pirang bangunan fal asbahu ta'zumu maka utawi pirang-pirang jasad atau raga
iku agung ya asbah bisarafil arwah kalawan mulia pirang-pirang ruh fa in kana ruh maka lamun ana apa ruh iku arifan dan billah kang ruhing Allah muka sifatan li asrari tur kang ngabuka kang kabuka kadua pirang-pirang rahasia zat kanal badanul ladzi tawala ya aziman syarifan maka ana badan kang awangku ya badan alaiha ing atase ruh iku kang agung tur kang mulia yukta basu minukang denalap minu saking badan ubalan waru pirang-pirang cahaya wal asrarulan pirang-pirang rahasia itu baroku bihayan wa mayitan landan gawalak barokah bihi kalawan apa bihi kalawan badan ayan wa mayitan jadi orang urip lan rahmati wa yazahimun nasu ala qabrihi lan dadasakan sapa manusia ing atase kuburanane ya badan ayustas wa biturabihi lan den ara waras apa kalawan lebune badan urang ngabahas masalah wali. Ternyata orang muneangan ulah waka kana walina perjalanana baehelanan asa can manggih asa can saumur buleud hulu urang kuari jelema anu niti kana perjalanan wali Allah lantaran atuh kudu pepegatan jeung kalazatan dunia di mana urang hayang jadi wali Allah otomatis kudu aya pembimbing anu ngarahkeun urang step by step satu tahap demi tahap lain terus sehingga orang datang ke dunia maksud ialah wusul ilallah. Di tahap awal kudu kumaha, tahap kedua kudu kumaha, tahap katilu kudu kumaha. Ialah nu hese pembimbing disebutna guru mursyid. Ngarahkeun urang kieu. Kitu baheula yang maneh teh kitu baheula. Mun babacaan eta baheula. Mun tingkah kudu ki tergantung ke guru na mereka eta murid. Sebab guru mursyid manyahoeun si ieu mah mun dibere ieu moal kuat, si ieu mah mun dibere ieu moal kuat, berena ieu heula. Aya kahayang ieu teh budak teh menuju Allah ngan moal kuat ieu heula. Ke ieu heula tuh. Kitu teh nu nyahoeun persis pos ngaji bae, amil heula bae. Jurumiyah heula karak naik ka sorop, naik ka alpiyah. Kitu teh sarua bae dina ilmu batin ge kitu bae. Itu ngaji ujug-ujug ka Fathul Muin bae teu ngaji sapina heula waduh watu hararese ngodiah-ngodiahkeun. Urang langsung ka SMA bae nyakolakeun anak teu di TK heula moal beres bantut kajen kumaha ge. Bantut teh ya lamun dina sangu mah deres tapi lamun dina hui bantut atuh geus anggeus teh manggeus. Ujianna lain nyana bae nu ngarasakeun sakelilingna bakal nutupan irung kabehan gara-gara bantut. Ieu ge ngadidik wali bantut atuh irung ditutupan. Di lain-lain iyalah urusan ruhani leuwih berat tibatan urusan jasmani, urusan rohani mah sebab gaib. Allah Maha gaib nu nganyahokeun ge nu gaib deui. Wari kieu. Ieu urang ieu datang ka dieu saha nu nitah eueuh nu nitah. Jasa najan dititahan ge ku pamajikan embung bae.
jasana jan dititahan ge ku kiai embung bae kiai nage anu encan katarik atau henteu bae ta eta teh urusan rohani nyelecep ka jero hate ta eta mah guruna tah nu kos kitu mah tah tah nu disebut ilham teh kos kitu mun hayang nyaho urang keur ngalamun da itu si jelema abring-abring yang ka mana nya ngaji ka mana ka Cilongok ngaji ngorake ngaji can dibere ilham tah encan aya tah ilham tah ge beureun tatanggana Muhammad Ilham lain deui tah mah seminggu 2 minggu 3 minggu Allah dek mere mah Allah dek mere lain deui ye urang mah mana ngarahajinya ngarahaji kok ngarahaji sih aya naon sih tek we Allah mere ngaji sia ngaji aing hayang nyaho heula dibere ilhamna ku Allah Subhanahu wa taala kakarake ngaji sia hayang nyaho heula datang kadinya barang datang ka dieu wih joreng loba tukang baso datang kadinya we heula ta ilham teh ka baso mun lalaki mah meureunanan ka uduk kemudian ka naon deui sate naon deui ya meuli samping lah bangsa 20.000 ngahutang eta bae datang kadinya teh ilham teh minggu hareup di kudu kitu ya nang sata nu kos kitu teh eta nu mahal teh kos kitu teh ikeur carita zahir ieu mah keur carita zahir nang sata kos kitu teh eta nu mahal mah guruan teman nu kitu mah nu disebut ilmu guruan teh langsung Allah nu ngaguruan eta tah nu kos kitu mah hese ye eta aing ngaji ai di handapeun tanggal Ambon memang moal beres nu untung ieu mah atuh tukang kopi ka tengah aing tengah nya ka majelis ieu ngaji aing di majelis ye keluar ti majelis sia hareudang horeng di majelis mah aing dek di luar dicabut deui ta ilhamna tah dicabut deui di luar bae jak kadengi ieu teu gedena mah bisa ngarokok ongkoh ngageser tah ieu mah keur carita nang saha ta kos kitu tah hese tah di Surabaya jelema ngahaja ngaji ka dieu teh panggilan saha nu nitah aya deui anu ti Kalimantan ngaji di Palembang naik pesawat ti ditu ti mana ti Aceh naik pesawat ka dieu eta teh ongkos teh sabaraha tersita waktu tenaga dan lain sebagainya panggilan saha nu nitah da digeunggeureuskeun ye geus moal bisa lamun enggeus ku Allah dibere ilham ieu mun hayang nyaho ilham teh kos kitu wali teh dibere ilham ngan lain kos kitu ieu mah bercarita ke sia wali deui datang ka dieu tapi nu teu dibere ilham mah ku Gusti Allah deukeut jeung pangajian endahan ngomong kieu ya rarauh ngararaji nanaonan cek urang mengarugi-rugi encan ongkos encan capek jauh ti Serang ti Pandeglang ti Merak ngararaji ka dieu nanaonan nya nama endahan leuleuh TV we remote-na diganti-ganti trengkong trengtrong nep gitu deui eta teh urang mah ngomong ih teu budak deukeut teu ngaji kaliwatan ge henteu ngaji teu bisa dikitu-kitu rahasia Allah keur carita ilham teh hese mahal jasa ta kos kitu mah mahal teh aya nu geus ngaji barang di ngaji oh jangan sebab kembali kana kesucian ngeunaheun beuki ngeunaheun istiqomah lah ngaji aya nu kieu sial da kiai nyinggungan aing bae goblok da kiai enggak saya moal ngaji-ngaji dicabut deui berarti ilham rahasia Allah tah kos kitu eta mahal teh kos kitu rahasia Allah tah kos kitu tah tapi teu bisa tah ku urang langsung Allah tah kuari aya ilmu anu melalui akal digunakeun ku akal bae mana rukun wudu cak buru aya genep kahiji beungeut dua leungeun dan selanjutna karti urang penerimaan akal urang jeung pikiran urang normal nyangkutlah di jero hate dipraktekkeun ku urang ketika praktek urang ge akal urang langsung ya akal urang teh gerak genep karasi hade ngan teu ngomong akal
mun diomongkeun teh kos kitu ngade genep karah untuk kudu kitu kesia di kitu-kitu deh genep karah lain taud genep karah ieu mun ditarjamahkeun hasil ngaji urang akal urang ngomong beres kalau wudu sesuai jeung ilmu urang nu meunang ti akal urang ku urang dipake eta teh ilmu syariat ngaran terus saya unggal poe teng aja guari orang salat rukuna 13 nya ada salah sia jadi nangtung mun bisa mun teu bisa nangtung diuk mun teu bisa diuk ngedeng ngigir mun teu bisa ngigir ngedeng nangkarak mun teu bisa nangkarak isyarah ku mata mun teu bisa ya tinggal paeh batus ya digerakkeun akal urang main akal urang eta mah sesuai jeung ilmuna makin luhur ngaji ilmu syariatna makin tapis atuh ngalempangkeun syariatna makin hati-hati sesuai jeung aturan syariatna eta mah kaharti kabege meunang akal urang kuari tak ngaji Quran bisa baca sholawat bisa tahajud geus aya meunang ti guru duha aya salat hajat aya berbagai babacaan aya kuari kurang dipraktekeun hudang urang dipeting usolli sunat tahajudi Allahu akbar beres waragat naik deui Allahu akbar sesuai jeung ilmu urang salam Allahu akbar sesuai jeung otak jeung kemampuan tenaga urang beres maca Quran bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin sakahayang beres dur subuh salat subuh manta subuh maca Quran deui bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin tamat aing alladzi waswisu fi sudur tadi penting alif lam mim subuh tadi geus qul a'udzu birabbin nas hebat jasa tak budak tah atuh geus hebat jasa tadi penting tas tahajud alif lam mim tas subuh geus qul a'udzu birabbin nas tamat berarti luar biasa cepet-cepet Mbak atau kudu lengka-lengka yes udur salat zuhur sholli sunatan zuhri sholli sunatan qabla zuhri Allahu akbar terus salat zuhur asar gitu kene terus rutin sesuai jeung ilmu syara aju urang eta kos kitu teh bunga bisa ngalaksanakeun kos kitu teh bunga eta teh masih keneh tinarakal kana naon tama ilmu kos kitu mah eueuh nanaonan sebab eta mah atuh lah sapira ilmu zahir kadeuleu ku batur maca Quran kadeuleu ku batur tahajud kadeuleu ku batur malah mangahudangkeun udang tahajud darengan aing sia tuturkeun aing beuki takabur bae jerona teu beres bae duha sia tuturkeun aing ye aing kiai sia awas ya mun teu nyebut kiai ditampiling sia ku aing tahun hareup aing ye naik mama nama awas ya mun teu nyebut mama ditampiling sia ku aing tahun hareup aing abuya begitu kabur ta eta ilmu zahir mah kos kitu nu mentak urang ngalaksanakeun ngaji jeung santri ngaji jeung masyarakat salat tahajud tengah peuting beurang dan lain sebagainya eta kikituan teh bagus cek syariat bagus tetapi cek di dieu wala takulah aya anjeun mimman tayasat sudurusuhu termasuk kana salah sahiji jelema anu bungah jeung senang ka eta jelema dedersanana lalagaanana teh ibadah dedersan teh ngaji Quran salat zahir panon gitu ngaranna sedekah zahir ceramah zahir dan lain sebagainya ulah bungah ku kitu lamun senang kos kitu bahaya eta mah sakadar akal bihaitsu taqallat aqluhu wa sanaparot eta mah sakadar kahartiku akal nampa ilmu ti guru syariat geus beres taleng eueuh deui eta mah kos kitu ya eta mah ibadah TK eta mah kos kitu teu saeutik bakal nangke kiai nu sing jarungkel di neraka
mentak cek urang lembur hadena aing teh jadi kiai. Atuh kiai bae sing jarengkol atuh komo sia tolol. Kumaha tukang caramah mah. Geus we pokona mah kabatur mah kudu sedekah dulurnya na pelit. Dulur sing ade kudu tahajud pugunya na di jalan keneh dikira tahajudna. Hararese jasa pokona anu ku urang kapanggih di Mi'raj ya. Pangheula-heulana non kitu ngaranna pangbahaya bae jelema tukang mituturan batur tapi teu akur jeung pagaweanna etang keletana digunting sambungkeun deui digunting disambungkeun deui digunting disambungkeun deui eta teh anu caramahna sakadar neangan RP jang meuli RP itu kok kitu ngeri urang ngeri teh kok kitu ya Allah ya Rabbi atau kiai yang dipuja-puja yang dicium tangan kos Haji Fendi mun teu diciumnya nama marah ieu batu paneng kiai itu bareres aya neraka teh neraka nu kos kitu teh aduh bahaya teh saeutik kiai syariat mah nu sing jarungkel ka neraka haji asa teu bareres bae teh kumaha atuh nu mana nu bener ieu mah pandek mensucikan diri ndek tasawuf. Jadi ngareken kualitas saupa kos kitu teh nanaonan. Atuh eta teh dibandingkeun jeung ulang lembur nu teu salat mah masih bagus. Kos kitu teh eta. Salatna kiai nu make sunah atuh leuwih bagus tibatan muridna nu teu make sunah. Cak zahir urusan batin diserahkeun ka Gusti Allah. Syariat mah kitu bae di dalam mana. Urang nyaritakeun syariat nyanggakeun ka Gusti dia bisa na sakitu. Tapi ketika orang ngopenan hakikat melalui toriko, nanaonan kos kitu. Sampah pinarakeun atuh kitu bae. Si Abdul Qadir nyaritakeun loba jasa bakalna jelema pamimpin agama nu ngacungkel di neraka lantaran pinuh ku ria, pinuh ku ujub, pinuh ku takabur. Sedengkeun mana kiai anu henteu ria? Mana coba ge? Teangan kiai nu henteu ria, hampir panggede-gedena ria kiai. Panggede-gedena nu hayang kalem kiai bae pokona mah geus. Aja teu menang sambarangan sensitif kiai mah sakumaha budak parawan. Teu ditanya bae. Aduh budak goblok jasa. Ka kiai teu nanya. Teu ngomong hate. Kapanggih jeung jelema. Henteu punten, henteu kitu bae ge. Aduh teu budak. Kapanggih je aing kot teu punten. Ketika punten deui. Punten kiai. Tuh, ka kiai mah kitu. Aduh bener-benerna. Nek kira benerna tak kiai, teu dipuntenan nya ngomong jero hatena, dipuntenan ngomong. Lamun batin teu diurusan, salilana kitu bae. Salilana kitu bae. Sok ditanya, ku ditanyana asa aing. Atuh kiai. Kun ka kiai teu nanya bahaya kawalat sia. Kiai. Ketika teu ditanya ya teu budak teu nanya ka aing teu kadeuleu tanaon matana aing pan aing teh abuya. Eueuh benerna. Kasalaman ka kiai. Teh cium tangan tolol teu budak. Ka kiai teh cium tangan. Kadanaan ku nyium suku. Jadi kiai alamatan Firaun. Ya Allah lagu. Ketikanya nasa salaman deh dicium tangannya. Atuh untuk cium tangan bahayanya nama tsunami sia. Ndek kira bener na ieu kiai, ta ieu keur carita Imam Ghazali diterjemahkeun ku bahasa urang. Geus kiai teh papi bahayana gede jasa kiai mah. Ditanyana batin asa bangga. Teu ditanya, teu ditanyana batin asa dihinakeun. Benerna. Nu matak kiai jeung tukang main gapleh hebatan tukang main gapleh. Iya tuh bener aja cek Imam Ghazali, cek Abdul Qadir. Lamun aya kiai teu eureun-eureun di jero hatena kos kitu, aing mah maningan berhadapan jeung jelema tukang judi. Tuh, cek aja adang maningaing. Maningaing atuh jeung kiai mah. Sarwana teh kos kitu buru. Nu bener lah. Nu bener ieu teh tah. Iya maksudnya dek bener hati teh kitu-kitu heula diacak-acak heula supaya naon dia sadar napan ieu urang teh sadar. Urang teh ieu teh sadar ye. Kumaha teh sadarna? Ieu keur ngaji, pikiran lain keur ngaji. Lantaran tadi aya SMS. Aya SMS ieu teh jahe.
Keur nungguan di pengkolan. Sial kiai angel jasa ngajina. Je atuh sial kaing atuh sia bae keluar. Teh keur carita batin. Kieu neuk gaji torikoh teh apa kieu kabeh ge? Acak-acak heula. Tatanan-tatanan nu geus rapih cak zahir acak-acak. Supaya engke dibentukeun, urang deuk ngabentuk we bolu kacangna tutuan sia aju kuanan anu kitu ngaranna teh anu deuk diadonanna naon ngaranna riguna adonan hijikeun trek ngabentuk makalna lamun teu diadonan kacang hijian tariguna teu ditapi heula begitu tek jadi kue waduh isi kuat kue buatan saha ya kos kieu amat ieu teu beres betek aduk-aduk heula acak-acak heula urang salat teh emang urang mah teu sadar salat urang teh cek Abdul Qadir mah edan kumaha emang edan atuh urang ke salat teu inget urang keur salat tuh bener jadi aja emang kitu bae teu inget urang keur salat urang teh teu inget urang di bawah ngalayang ka moal meureun sesuai jeung karesep hate urang. Jadi hati orang teh boga karesep setan ngancik didinya trek mulai begitu salat Allahu Akbar kuduna maka bayang maha agung Allah maha agung keagungan Allah teh nyieun langit serta eusina bumi serta eusina saha nu bisa nyieun modal kos kitu ngageter hate teh zikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana kuduna mah ngageter lantaran urang keur baharep-harep jeung nu agung tapi pan urang henteu Allahu Akbar lamun nyon nu rada koneng teh nu beureum teu kurang bagus anu nu beureum rada beureum kolot asana bagus tadi beureum kolot tapi eta kunaon uber koan nya mio teh kunaon kos kitu nya teh lah atuh maning pario bae Vario mah bagus. Yo, atuh mendingan ulah Vario, mendingan Kawasaki. Imam mah itu Gus. Allah, ngilu nya Allahu Akbar. Pas Kawasaki Allahu Akbar. Eta salat naon tak pas kitu teh eta. Eta teh ustad jeung kiai atuh komo santrina. Atuh komo santrina aja ustad ge kos kitu. Allahu Akbar. Ieu geus kebel motor bae ganti kudu ka apa saya. Apaan sanu kuari mah belkona bagus. Aya kaluhuran bagus eta sebenarnya. Warna hideung apa putih di putih waktu itu bagus ini hideung. Ya tuh mending ngetren kuari mah warna putih. Lah warna mah babari yang penting mah duitna ieu masih kene kurang. Kurang sabaraha duit? Kurang 15 juta. Atuh 110 juta. Atuh lain kurang teu boga. Nah, eta kitu bae salat teh. Nah, eta teh sadar. Tapi kan lamun urang salat nu sadar mah Allahu Akbar, mata, ceuli, irung, sungut, hate, leungeun, kabeh kabahasa Allahu Akbar, sadar. Ieu teh aing teh keur nangtung. Sadar Allahu Akbar kabir kumpulkeun mata, ceuli, irung, leungeun, kabeh kabahasa hate urang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah terus berarti orang sadar orang teh keur maca eta urang mah teu sadar tak ieu hayang nyadarkeun bahwa urang keur kitu eta jasa lain teh nyaho atuh ustad jeung kiai mah jangan raho tapi praktekna hese kunaon eta teh teu bisa dipaksakeun eta mah ngageser sorangan husu mah sakumaha ilham tadi pep di mana kudu sejak ninggalkeun dunia mulai karesep urang ditinggalkeun kahayang urang rada ditinggalkeun saetik cek urang teh ja dunia mah dikukumpulkeun ge bakal ditinggalkeun geus lah hate sia ulah resep ka dunia lantaran dihayang-hayang ge sia mah usahaan teu naon teu moal aya atuh sia deuk aya ti mana ulah hayang ganti apaan sa mun deuk innova bae lebih parah sama kieu tolol tah mah tinggalkeun saeutik akhrij hubad dunya
min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubbad dunya fi qalbin wahid. Lamun urang yang cinta ka Allah, numun geus cinta ka Allah bakal khusyuk. Konsepna kudu ditinggalkeun cinta dunia. Setik-setik teu bisa sekaligus. Mulai kurang sadik-sadik pakaian disederhanakeun, kendaraan disederhanakeun, kabeli ya kendaraan nu mahal ngan lah disederhanakeun. Aing lamun meuli Innova kabeli lah Avanza bae. Tapi sing ikhlas. Ulah kieu geus beli Avanza kaduhung aing. Padahal mah duit aya. Atuh kunaon meuli Avanza, ditumpakanna gegerdegan teu ngeunah. Jeung lompatna kurang kenceng, Innova mah rada bagus bae. Dah kagok Innova mah mendingan ge Fortuner jeung atuh tah mah. Lain sadar tah mah. Bawa pohara jasa tah mah. Nah justru iyalah ye nek ngeuweuhkeun resep kana dunia hese urang lamun sosoranganan maka nurunkeunlah guru tah ayana guru mursyid teh kos kitu lain sakadar zikir mah bisa baca kusia sapenting saanu gampangeun komo baca 40 poe komo baca sabulan enteng tah mah. Tapi nu ngabimbing urang supaya urang ulah resep ka dunya tak eta tah jelema eta nu hese ge tah tarekat teh neangan guru mursyid nu hese aya ge pagulituk haji mursyid tah ieu guru mursyid nu ngabimbing anu sia eta teh geus asal dituduhkeun ku nyana engke ge leuleus nurut urang nu mentak lamun ka guru mursyid teu nurut atuh moal jadi kudu nurut bae sia anu geus kayak ujung-ujungnya ngana nyahuan cara naklukkeun nafsu na si eta mah kudu kitu. Ta etalah guru mursyid nu kitu nu hese teh. Tah urang lamun bungah ku dederesan urang maca Quran aing saminggu sakali tamat aju bunga. Tertipu tamokos. Urang bisa salat sapenting 100 rakaat atawa 10 rakaat tahajud bungah tertipu tamokos kitu mah. Urang bisa sholat dan puasa terus bete eureun-eureun urang teh tertipu tamakos kitu mah. Lain kitu tah mah urusanana sakadar akal. Ke nu istimewa mah ibadah di luar akal. Emang kitu aya. Ye. Diteruskan ku Ibnul Faridi, cek Ibnul Faridi cenah ka dieuna mana tadi teh fasama wara'an nasli. Didinya aya ilmun yaduku anu ngetrokan an madariki goyatil ukulis salimah satukangen akal urang bisa pindah kuari mah ibadah teh geus lain ukuran akal deui ieu mah ukuranana ukuran makrifat ka Gusti Allah tah didinya lah bakal manggihkan ngeunahan lamun urang ngagunakeun akal capek ibadah ka Gusti Allah teh capek luar biasa. Bisa urang 100 rakaat capek, bisa 10 rakaat capek. Capek teh ibadah kos kitu. Urang hayang maca Quran tamat saminggu, kadang-kadang 3 poe tamat. Capek tamat kos kitu mah. Ieu jak ukuran jelema anu geus wauh ka Allah eueuhna naonan. Tapi urang anu can wauh ka Allah hayu bae terus, ke eureun deui sia. Lah cek kiai ge urang naonan yang moal maca Quran. Heuh tolong. Ati ieu mah keur carita deuk ngabebenah, ieu mah heulanan. Aduh, kayak oyak-oyakan di atas yang mal tahajud aing mah capek. Ieu lamun deuk memperbaiki, gageserkeun diri urang, beki bagus. Disatukangan eta teh horenganan aya ilmu anu bisa ngetrok ngabukakeun tina manggihan goyah ukulis salimah kumaha sok geura tampa ku anjeun ilmu ti kaula kula nu jadi guruna wa akhaltahu cokot ku maneh ani ti kaula kula jadi guruna wa nafsi diri kuramakanat mumadatan min atoin dipersilakan untuk memberikan lantaran kula geus ngarasakeun lamun jelema geus boga rasa kakarek meunang ngaijazahkeun lamun can boga rasa ulah wani-wani di tarekat mah asar jelema ngaijazahkeun zikir tarekat nyanana can usul ilallah can boga rasa belah
can boga rasa sasar kajen ku kumaha ge nu mantap kuari ambalaya toriko sasar lain sasar torikatna tapi dirina wani ngaijazahkeun can boga rasa nda kumaha atuh ngabebener batur ulah wakal batur sorangan bae heula mun nya norekatna hayu geura datangkeun ke lamun geus kapanggih we jangeuna horengan tah kuari nyaritakeun kieu disatukankeun urang ibadah nu make akal menang nampa ti guru urang baik ilmu alat maupun ilmu fikih ajan usul fikihna katampung di akal dipraktekeun ku urang disatukankeun eta teh horenganan aya ilmu nu bisa nganyahokeun goyah-goyah ukul salimah tanpa make akal kumaha engke ieu mah ngomong singkatna bae bakal kadeuleu hakikatna eta tangkal bakal kadeuleu eta hakikatna daun bakal kadeuleu eta hakikatna benda bakal kadeuleu eta hakikatna jelema nu mantap ka jelema teh nyahoeun nya geus datang ka goyah ukul salimah tanpa make akal teh kapanggih jeung jelema hayang kawin ieu budak hayang kawin kapanggih deui jeung jelema hayang nyandung kapanggih deui jeung jelema hayang aya kawin jeung nyandung aya ngan bobogaan geus teu mampu geus kajahoan bae pokona kajahoan bae geus geus kajahoan teh eta tetah ilmu nu kos kitu nu hese eta mah teu bisa ku urang teh diusahakeun kumaha carana moal bisa eta mah sakumaha tadi ngaji ilham ti Gusti Allah dak bae engke aya makrifat ka Gusti Allah setik dibere khusyuk khusyuk teh nikmat ge seueuh deui pangeunah-ngeunah khusyuk dibandingkeun jeung sorga masih kene ngeunahan khusyuk sorga dicaritakeun aya bidadari sorga dicaritakeun aya bubuahan sorga dicaritakeun keagrengan eta mah benda nu kos kitu mah benda paling-paling ge kurang didahar ojang ngeunah kurang diinum ojang ngeunah kurang dideuleu awewe ditumpakan ojang ngeunah tapi ieu mah ma'rifatullah mah leuwih ngeunah tibatan eta geus bae pokona lantaran jeung Allahna di sorga eta bisa karasa keur di dunia kene encan ka akhirat di dunia kene geus karasa kenikmatan sorga nih dicaritakeun ieu jeung Allah kapanggih jaga di sorga cak wali atuh teu kudu di sorga jaing mah kuari kapanggih jaing mah kapanggih jeung Allah kumaha kapanggih jeung Allah teh eta mah rahasia aing sia mah teu jauh jaing mah unggal salat kapanggih jeung Allah nu mantap aing mah di luar salat ge jaga kapanggih jeung Allah salat wali mah lain salat nu 5 waktu per detik per menit salat bae lantaran kapanggih jeung nu nitah salat tah geus hese tah mah ngomongna geus kos kitu mah geus hese geus ngaco geus ngomongna tah tah eta teh waro'an nakli nah disaburieun eta disatukangeun eta aya goyatul uqulis salimah naon arif billah ialah nu disebut makrifat khosoh halatun iza wa salat abdus sumia arifan billah hiji tingkah nu geus bisa mana datang kadinya disebut arif billah sahapi jelemaeunana aya ngan nyanana ge teu nembong-nembong lantaran lamun nyana lembongkeun kawalian batal kawalianana kawalian mah teu meunang ge tembong-tembong nu mantak urang dideuleu ge ku ari kiai tilok nembongkeun kawalian emang lain wali ieu teu meunang nembongkeun karomahna ge termasuk batal nembongkeun karomah teh batal lamun lain keur kadesak mun keur kadesak kakarak dibere ku Allah tadi ilham Pokos Syekh Abdul Qadir ketika manehanana didatangan ku hiji jelema sanggeus didatangan teu percaya kana kawalianana seribaya teu naon teu percaya memantak naon deuk percaya deuk henteu tapi cateuna teh kula mah datang ka dieu justru hayang nyaho bahwa bener apa wali teman deuk percaya deuk henteu teu naon terus didesak henteu kula baca jauh-jauh ka dieu hayang nyaho coba iya bener apa henteu wali coba supaya kula iya percaya anjeun wali teh kudu cek Syekh Abdul Qadir urusan percaya henteu mah tah kumaha anjeun bae jeung Allah mun ku Allah dibere percaya teu percaya mun ku Allah teu dibere percaya teu henteu bae lain kitu cekna ieu usaheng amat ka kutuban ente coba hayang nyawa kadieu ditempelkeun leungeunna set ka leungeun Syekh Abdul Qadir
Dele aya naon dirinya. Baitullah. Cak cenah teh poharan. Sia hayang ka Baitullah mengaleng ka gere kadinya. Ngalengkah nya kadinya tek jelema mah aya di dieu, tapi rarasana mah di Baitullah. Terus nanda kadinya terus tawaf segala naon kebal paneta lalakon tah. Segala tawaf, segala minum zam-zam, segala salat, segala naon meuli korma segala. Geus beres kagara. Cek nya balik deui ah ka lawang eta, balik deui tek bae. Nyana di dinya keneh. Nyana di dinya keneh. Cek nya ai kula tadi jalan mana? Geus. Sia dek percaya dak untuk balik sia ka ditu. Kakarak nya di sujud ka Gusti Allah. Percaya maneh teh kutubul aulia. Tah eta kos kitu tah dileungeun tapi bisa nyebrang ka ditu kumaha? Coba nyana di dinya bae aja teu ka mana-mana. Tuh, eta teh karomah samodal kos kitu, Masya Allah luar biasa. Lumatak besi aya Haji Pudoli kakalayangan sih ade. Si ade. Ya Allah, ngizwal ka arti karomah teh eta didesek. Jadi ketika urgen, terdesak, maka ditinggalikeun. Kakaraknya na hayang menta deui tuan, cek nya teh kula hayang ka Mekah deui. Eta maka ditu sia, cek Abdul Qadir, henteu hayang lewat leungeun tuan. Atuh sia mau modal ka ditu. Henteu kula mah hayang ulah modal ka ditu bisa, cek Abdul Qadir. Teu bisa tama lantaran kula ge dititah bae ku Gusti Allah anjeun supaya percaya. Henteu kula cenah rindu jasa hayang ka ditu. Mun rindu hayang kos kitu, lain kudu neuleuh di dieu. Maneh bae ku ari mah ka gunung ke dibere modal. Daek henteu wari mah ibadah ku kula rek dididik dasarnya nana endek ti waliun meureun. Daek Gusti tan maneh mah usaha dek ditinggalkeun usaha abdi moal hok moal Gusti lan moal tuan lantaran abdi mah resepan keneh neuleuleungeun dibandingkeun jeung neuleuh harta tuh geus beda kageser dibere neuleuleungeun deui leungeun kieu aya Baitullah ai Haji Hamid jeung sok mah lain dele di kuku tah bareng tek dele di kuku wih teh mah awewe aduh Gusti Allah mantap loba nu nurutan dukun tek dilele tuh cai dilele tuh nu malingna tuh ada lagu sia eta nu malingna ji eta mah kakakku lah atuh eta tungtung nama balik ka imam mau golok we kakak dikieu-kieu dukun mah tolol jurig teh mah teu bisa kitu ilmu karomah mah teu bisa dipermainkan batal lamun dipermainkan waya getihan-getihan bae waya kena golok bae waya apes-apes bae katembak pae tiloknya nama eta mah ketika nyana dibere maziah teh ku Allah henteu ngahaja geus Syekh Nawawi di Jakarta ketika ribut masalah kitu kiblat kakarak urgen bener cek Syekh Nawawi kitu gendong ka tembok deuleu tuh aya naon ji coba itu Baitullah ya masjid kurang ka dieu orang saeutik jadi di kitu gendong tuh aya di Surabaya mah dikorek-korek coba jangan aya peso dikorek-korek tuh mbah bolong korek tek bae coba dulu atuh coba itu Allah itu mah coba urang ge di imah korek coba ge cacing muka luar urang mah karawat gitu nah ilmu nu mahal ilmu sakadar salat zahir maca Quran zahir dan lain sebagainya zahir tertipu tama cek ahli hakikat ketika jelema nelusuri melalui tarekat datang ke ilmu hakikat didinyalah ayam madarik aya enggon nemu nyampe kana goyatil ukulis salimah kuari mah salat geus lain make akal deui kuari mah wudu geus lain make akal deui kuari mah geus aya dina hakikat wudu hakikat salat hakikat kumaha atuh teh mah kudu ahli hakikat zahirna mah biasa bae nu mantak aya kudu ku nyere bae tek geus aya nu ku ieu bae set yes. Eta mah kumaha nyana bae lantaran nyana mah teu keur wudu ge geus jeung Allah. Aju tinggal urang ye meunang nuturkeun eta teu meunang. Ketika wudu nanya kos kitu urang teu meunang ngamakmum sebab urang mah kakarak datang ka syariat. Teu bisa ulah sailu-iluna lamun sailu-iluna kos urang Arab. Urang Arab dahar di Indonesia dibere iung. Barang dahar teh jeung urang Arab, apa ini? Ini adalah pohon bambu. Enak ya. Geus bae cek nyana teh aing balik pokona neuk mawa aing awi cek nyana. Barang bener bae saminggu deui balik nyana digodot ku nyana awi.
awi nu panggedena nya dipasak wae di itu di Arab dibawa tanggal awi ka ditu bebeja ka pamajikanna pasak bagaimana tuh di Indonesia ge ngeunah saturut-turut da pugu di dieu mah iwung ayeuna mawa awi nu kolot datang ka kiamat ujianana teh saturut-turut watak ibadah teh ulang saturut-turut ge lantaran lamun saturut-turut teh nyahoeun pugu di dieu mah iwung di ditu mah atuh awi satu pamajikan terus bae datang ka pugu ya kareng beak tuan jadi teu empuk-empuk teu bisa sia mah di Indonesia ge ya sipu eta saturut-turut teh kos kitu sing hade urang ge lamun aya kiai luhur air teh artina mah ulah bae lanan besi saturut-turutna lamun enggeus lain syariat mun nya nyaritakeun bab syariat mah tuturkeun bae lamun eta mah nu kos kitu mah tingkah ieu lamun babna bab syariat kakarak tuturkeun lamun tingkah mah tingkahnya ge teu ngomong ieu kira-kira bakwa batul noel ih jah heueuh kakaraknya ge icicing oh berarti lepas aing ieu oh jadi ulah bunga ku sebab urang salat maka lain ukuran urang seperti ngaji ieu kaganggu urang kaganggu orang aing salat aing naon aing moal salat bisa kitu kan kaganggu ieu kan mentek teu meunang tarik teuing nyaritakeun tasawuf nyaritakeun tarekat lain jeung ahlina teu meunang mentek sakieu ge geus lain laga padahal mah ieu lamun diteruskeun bahaya caritaan ieu lamun diteruskeun bahaya ieu teu meunang geus datang ka dieu bae lantaran lamun tek dicaritakeun sesuai jeung hikamna oleng otak urang oleng wah geus asana di imah ge kieu beta jijing aduh banyak lantas bae nu gede tak pamajikan ka pan bareng balik ti Cilongok kiamat si teh nyaho kunaon itu ibadah anu hebat mah aing hakikat teu kudu salat orenganeun jadi kieu tah eta teh bakal kos kitu lamun diteruskeun teh bakal kos kitu bakal ngan teu meunang ku sakieu ge kakarak bag-baganna doang urang geus waduh ngan urang geus carasakeun berarti sadar salat aing teh horeng salat lalagaan sadar ku sakitu bae berarti jang menempuh oh memperbaiki salat kumaha atuh ye memperbaiki atuh ayeuna mah ibadah anu hebat mah teu kudu maca Quran ngaduk-duk bae teu kudu jangan teu kudu ngaduk-duk bae waliullah teh tilok aya nu maca Quran ngaduk-duk bae tilok nya mah malah cara maca Quran wali mah pas urang bae gitu nya nama sayat tapi ngerenyet ke hati mun diteruskan pae lantaran ieu kabayang jasa hakikatna atuh lamun datang ka hakikat moal bisa terus qul huwallahu ahad kul ucapkeun ku anjeun huwa Allah ahad Allah teh hiji dina zatna hiji dina apalna hiji dina sifatna hiji kabayang apal Allah teh ya tapak pagawean Allah aya langit aya bumi tapak pagawean Allah teh aya laut aya gunung tapak pagawean Allah teh aya manusia di antara tapak pagawean teh aing berarti aing teh ieu teh tapak pagawean Allah geus nyanding lain nyanding atuh geus karasa Allah teh ka diri urang moal terus dah qul huwallahu ahad moal terus mantap pasti aya imam henteu terus pohon tama ese jeung ahli hakikat mah kos kitulah tak teu meunang hikam dijelas-jelaskeun nu aslina moal datang ieu jelema ngucapkeun hikam bagi jelema nu can usul moal salah kadengena aja lain deui ngutarakeun hikamna bagi jelema anu encan ngambah lain deui tetep asa henteu ngepas bae asa henteu ngepas tapi nu jelema nu geus datang ka Gusti Allah kunyana paling ge dipasi-pasi sakieu bae urang dahaga asa henteu puas ye naeknya na asa henteu puas lantaran ngepas mencara ngepas prak jah heueuh ngeunaheun kos urang ngaji lamun pas mubtada jadi mubtada teh kudu ropa nusah dijieun mubtada teh isim zat contona zaidun teh sing hade zaidun teh contoh mubtada ai zaidun teh isim zat ge setiap isim zat sah dijieunkeun mubtada ai hukumna engke mubtada teh ropa mubtada ambil ibtida geus ropana mubtada teh ku ibtida ari ibtida teh amil maknawi ai amil maknawi malah tuduh ku bilisan lain wala bilisan
Jadi pas oh jah coba lamun ai jelema ngajar ilmu nahwu nu teu nyahoeun kana ilmu nahwu. Zaidun jadi mubtada. Hukumna rafa. Cak muridna teh naon deui ai Zaidun nu mantak dijieunkeun mubtada kuna. Sia ulah ngomong. Mun pokona mah Zaidun teh rafa bae mubtada geus sakitu bae sia ulah sok jauh-jauh. Aing ngan sakitu doang. Cak muridna ngambang amat ya. Tuh ngambang bae lantaran henteu mendasar. Takomu ieu mah ilmu ruhani. Nah, jadi kesimpulanana aya nu ibadah make ilmu syariat nu katampa ku akal. Geus digunakeunana ge sesuai jeung ilmu hasil nampa akalna. Mun make akal capek. Aya ilmu di luar akal ngaranna ilmu hakikat eta mah kudu ditata heula suluk ngaranna geus kudu boga guru carana mana heula ai intina mah geus kanyahoan tinggalkeunlah cinta dunia tinggalkeunlah kaladatan dunia engke bakal ngageser ngeunaheun kapanggih jeung Allah salila teu ngageser salila urang cinta bae ka dunia resep bae ka dunia sakikieuna bae urang dipaksakeun ge ka ditu moal bisa sebab kuncina hayang ka alam nu itu kudu ninggalkeun alam nu ieu. Nah, kurang ke bakal dicaritakeun hiji-hijina urayan daripada Ibnu Faridi ieu. Mana urayanana wa idza nazalta wallahu a'lam.